ba'du falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, para kiai, wabil khusus Ittihadul Ummah Al-Mahmud yang amat kami banggakan, jamaah ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap orang lahir ke dunia ini belum memiliki nama sampai diberi nama oleh orang tuanya. Betul ya? Saya ini lahir ke dunia, begitu lahir orang tua saya belum memberi nama. Bahkan kalau orang awam rek merengaran teta tanya ke ajengan ya paribasa dihitung naktuna yang sajabina leresnya. Jadi tidak ada di dunia ini orang lahir punya nama, tidak ada, siapapun dia. Apakah dia kemudian menjadi orang besar, menjadi orang kecil, menjadi alim, menjadi bajingan, menjadi presiden, menjadi rakyat biasa, menjadi ulama besar sekalipun, tidak pernah ada bayi lahir ke dunia sudah memiliki nama. Baresnya Masya Allah, satu-satunya manusia hiji-hiji najalmi yang lahir ke dunia ini namanya sudah tercatat di tiang arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya beliau baginda Rasulullah. Gak ada. Tetapi sungguh pun anak kita, cucu kita lahir ke dunia, belum tentu dia menjadi orang baik, belum tentu dia menjadi orang besar. Apakah dia sukses, tidak sukses, baik, tidak baik, kita tidak tahu masa depan seseorang. Jangankan seseorang, diri kita sendiri pun tidak tahu masa depan akan jadi apa. Urang teh bunga we, boga orok leresnya, boga anak lahir ke dunia bunga, boga incu bunga. Maka sunnah mangga sareng bismillahirrahmanirrahim. Ayat tilu perkara nu sunah dipidamel ku sepuh nu ngagaduhan putra nembe lahiran kahiji paparin jenengan anu sae anu masyru ngagaduhan makna anu sae mungguh agama. Dua disepitan, tilu diekahan. Ada 3 perkara. Upami ditambahkan jeung nu sunnahna adalah ngadanan di telinga kanan, ku iqamah di telinga kiri. Brol ka dunia dipidamel teh kan. Sugan brol ka dunia orok teh incep da can bogang ngaran. Teu ayanya. Brol ka dunia Asep, Ujang, Deden, Arif teu aya. Ketika bingung pan kolot baheula maneangan ngaran anak teh. Ditimang, diayun can aya ngaranan. Bahkan kadang-kadang orang yang sudah punya nama pun umur 4-5 tahun geringan we, maka diganti namanya katanya. Bahkan orang pulang dari tanah suci Mekah beres ibadah ngaranna ge diganti. Leresnya? Subhanallah. Anak lahir, incu lahir, can puguh jadi nanaon bunga, ku lahirna anak incu. Pertama, berilah dia nama yang baik. Ismul Karim, nama permanen yang baik. Jangan coba-coba menggunakan nama yang tidak baik, karena pertama orang tua akan dihisab telah memberikan nama apa kepada anaknya. Ulah dianggap tadi hisab, maka diamar, diparentah ku Rasul. Cek Rasul aranan anak maneh, ngaranan anak maneh ku jenengan nu sae. Begitu teu diamal ke dihisab di akhirat. Maka berilah nama yang baik. Sebaik-baik nama adalah Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, dan lain-lain. Satos dipaparin jenengan prung gerahitan anak ti orok kene, saya nama dihitan. Sunatna mati orok kene.
teu acan nuang barang tuang selain ASI itu lebih baik di kita. Naon hikmahna, nuktahna hikmahna adalah tatukna tilas nyepitan babari cager sebab cai papang orok teu acan nuang naon iwal ti ASI menjadi antibiotik sekaligus. Maka najisnya juga najis mukhafafah. Muka dua ai nyepitan orokannya teh untung keur kolot da budak moal minta mobilan. Moal nyuhunkeun sapeda. Muka tilu untung ageng keur sepuh nu nyecep keur kolotna. Tara aya orok bapak bagian abdi tara. Masya Allah. Barang muka tilu sunat murang kali muakad hukumna diekahan ari hukum eka menangias tina hukum kurban mun teu mampu meuli domba komo orok lalaki 2 ekor domba teka beuli tong eureun sidekah cekap ku hayam jago atawa soang kade sanes heureuy ieu aya mankulna ku soang jeung ayam jago. Beda urang mah tuman da ibadah kurban teh narimaan gantingan tinu beunghar, urang mah kurban tiap Idul Adha teh ngan areng, hihit, kecap, begitu nya jeung tusuk sate. Maka saur Ibnu Hajar wayahna keur nu pakir ieu dikuatkeun ku Ibnu Hajar kangge taklid kena pendapat Ibnu Abbas nu didugikeun ku Imam Al-Madani keur nu pakir mah kurban teh walau min dujajatin sanajan kena hayam jago sok kurban geurewan tatangga ka dieu kami kurban ieu kunaon hayam jago geuning ku hayam jago da kami teu boga teu mampu kenging ganjaran kenging ajru ganjaran pon kitu deui eka kadarieu tatangga kami ngaekahan anak kami nu lalaki ku hayam jago 2 geuning teu ku domba da teu mampu ketos mampu kan teu mencit domba tuh kahartosnya mohon teu sabios-bios ieu mah nyaritakeun keur teu mampu pan jelema mah teu mampu aya mampu ulah nepi ka teu mampu teu diekahan budak ku hayam jago wios mantak ti ayeuna ngaringu soang ageng manfaatna soang aya bangsat babari ngejat soang eta na bangsatna ngan kade mun maraban soang kudu dicalana bisa dipacok gak kaduan gitu sanes teu mohon daya oro ka dunia sunu ngabogaan anak ngaboga ngaran langsung eueuh iwal ti hiji manusia nu paling paripurna tur sampurna wungkul Rasulullah cek saha cenah pamitah pan Abdul Muthalib ngajenengan Muhammad ka orokna barang zaman baheula hayo keur Bani Israil Nabi Isa masih keneh aya ngabejaan ka manusa rek aya nabi saenggeus kaula ngaranna Ahmad min ba'dismuhu Ahmad jalmina can aya ngaranna geus aya tuh hiji buktos dihikayakeun ku Allah dina Quran ku basa Arab engke teh cek Nabi Isa bakal aya nabi sanggeus kaula jenengan Ahmad nabi mah ge can lahir zaman Nabi Isa kira-kira 700 tahun satu acan Kangjeng Nabi malah ayo malah Nabi Adam bahula keur nuang buah wuldi rumah sadosa tangga ningali na tiang aras 2 jenengan hiji la ilaha illallah 2 Muhammadur Rasulullah tepira ayo tepira Nabi Adam ngala buah wuldi dituang dihukumna diturunkeun ka dunia naon pangna dihukum berat-berat teuing Nabi Adam na golongan tinggi muqarrabin lain abror lain jalma awam pelatoskeun mun aya lain santri lain ustad dahar bari nangtung di warung di sisi jalan moal jadi omong
Laras? Ia bicara sayiatnya, afalus sayiat. Tapi lamun ayah santri ajengan nyatu di sisi jalan balik diomongkan salemur. Larasnya lurah maraos tiap wengi kai marangda ge masalah sosialisasi vaksin nguruskeun BLT. Tapi coba sih kuring lamun tiap penting kai marangda boro-boro tiap penting sapenting sabulan sakali jadi omong, padahal misalkan rek ngarukiah jadi omong. Larasnya barang padamelan awan dipidamel ku golongan tinggi hukumanna berat karena kelas tinggi alias muqarrabin. Beda deui jeung abror golongan banyak rata-rata eta mah unggal poe gapleh ge itu jadi omong. Ustad mah sakali gapleh undur alam dunia. Larasnya maka hati-hati ibu-ibu yang jadi istri ustad, istri kiai, hati-hati. Sekali Anda berbuat keburukan satu kali saja, Anda akan dihukum oleh sosial masyarakat. Hati-hati para ustad, para mubalik, para kiai. Sekali saja milampah hal anu goreng di hadapan umat, maka Anda akan dihukum dengan kejam secara sosial. Karena muqarrabin. Beda kelasna. Ngan di Indonesia wen udah blek mah. Jelema gardeni pura rakyat ke jong we. Nganya nyeri jelema rakyat loba ge. Ih jong eueuh kagak beueuh ka era. Da bukana buka tembok. Da blek. Masya Allah. Ya Allah ya Karim. Nabi Adam nuang buah huldi cek paribasa, lain migawe jinah, lain migawe teler, lain migawe teeling ka Allah saukur ngalanggar nuang buah huldi. Da buah mah keur dahareun diuji Nabi Adam. Cek urang nanya ulah nemen-nemen teh nya hukumanana. Sakalian ajengan salah atuh cik atuh dihukum berat-berat teh da ajengan ge jelema hayangeun karangda mah. Laras itu larasnya sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi Sidi Muhammad amin kutubi habibin nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani habibin nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi sidanan nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani habibin nabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani habibin nabi. Cik Budi kopi ya aing tunduh kieu ya teh. Budi saha si Abah saha? Mat kopi sia teh hidung pisan. Aing dianggap tongeret di dieu. Si Yana, Yana. Kopi insya tos hiji tah. Nabi Adam enggak seberapa tapi diturunkan karena dia tokoh. Di mana Nabi Adam diturunkan? Hayo, terang teu? Terang teu? Belah mana Indiana? Terang teu Indiana di mana? Geus ulah pula mikir teh nyaho kitu lila aing ngaraguanana. Di mana di Indiana terang teu? Ah, kitu ame cepet. Lima hulang nyaho henteu. Pesantren henteu. Gong juga nu mikir, itu nyaho mah teh nyaho we. Losok ngalilieur. Nabi Adam diturunkan di komplek pegunungan Sarandip, India. Teuing belah ditueun lembur saharukan, teuing belah teu nyaho. Heuh Nabi Adam turun di situ, iblis diturunkan di Ublah. Kemudian di Ublah di Isfahan, Iran. Kemudian Orai diturunkan pamit telepat di wilayah Irak. Dan
Sayyidatuna Hawa diturunkan di perbatasan laut Arabia di daerah padang pasir sehingga disebut masyhur Jiddah. Berarti Jiddah teh aki awewe nini aliasna. Tuh. Bareng Nabi Adam 200 tahun. Jerik tobat lewe menyesal 200 tahun turun sujud ke pangeran. Masya Allah. Nabi Adam tobatnya 200 tahun. Nah urang STMJ. Nabi Adam saja tobat 200 tahun. Umat Nabi Muhammad STMJ. Sholat maju maksiat jalan, asal geus migawe maksiat, asal tobat insya Allah ditampi ku Allah. Tuluy maksiat deui asal ulah diajam we kena maksiat, asal ulah diseja we rek maksiat deui angger we dihampura ku Allah. Hebatna umat Nabi Muhammad. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat dihampura keneh ku Allah. Ilal mujahirina, kecuali nu atoh kumi gawe dosa. Contoh ngeunah sia goblok gina teh mau diampura ku Allah. Mun kieu mah ngeunah kopi teh. Ieu kuncen pasir kerisik mantang budi. Urang doakeun sing sugih. Sing kabeli motor miok. Ulah leuwih teh maneh mah bod miok. Raskeun nya. Teuh. Masya Allah Nabi Adam 200 tahun. Dihikayakeun dina Al-Quran Nabi Adam maca doa masyhur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nusoku aki-aki ngahudangkeun tahrim maca eta. Ki-aki nusok ngahudangkeun tahrim pantaran budak ngora tahrim. Di mana lagi aki-aki. Lamun ayah aki-aki ahli masjid, bapak-bapak ahli masjid komo budak ngora puluhan tahun belasan tahun ngagugahkeun dina memeh subuh ciri eta jelema soleh. Sok tabarukan kitu insyaallah berkah. Sanajan lain ajengan. Eta teh jalma sok soleh. Naon deui eta? Ganjel pilih bahe kopina. Moal. Moal dengan hodang kopi aing. Dari ganjal kurang mencari heran kan dia kan kalau diunggul sama pikiran gatel di pikoro aing jadi pikiran blon aing cokor-kor sih di pikiran di pikoro aing jadi pikiran mahal kena cokor-kor iya abdi senes yang calik dulu pegel calik wallahi pegel abdi nembe dacan liren mulu dan di Banten tak gitu sedotan anak manya ingin minum botol kita pergi menarik gelas sekali saya direktur Jaya repot itu terus upami aya aki-aki jam 3 gini kolotrak magubah Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana bari di mana teh gablek bias 5 kilo ih tenang menang pamitah maca robana di jarobana ke menang asal ulah niat maca Quran lain nambahan ayat dalin keur maca Quran niat ngadoa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sabang sulani Rabbana ya Rabbana ayat terus ciri tegara kulit mata ayo wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kurucut si aki teh si panona si bapak teh di masjid eueuh nu nyahoeun sorangan fafadat ainuhu keluar si panona khalian dina waktu sepi fafadat ainuhu jadi rahmat gagabah ka tukang tahrim di masjid jelema saleh jalmi naon buru-buru kan kitu mah rek lebaran BHS can-can kajal wae sia sing masih dekat
nang timur itu aja keduduk dari bengkak masa Nabi Adam 200 tahunnya grup cerita pangeran nyunkeun dihapunten tiap kali ngadua Nabi Adam aya rahasia sehingga ditampi tobatna ku Allah sing bareng Nabi Adam mamawa jenengan Kangjeng Nabi Muhammad doana Nabi Adam wangkit hoyong dihapunten ku Allah ieu as'aluka nyuhunkeun abdi ka Gusti bihaqqi Muhammadin kalawan kamuliaan kahormatan jenengan Muhammad illa ghafarta angin kedah ngampura Gusti begitulah gamna illa ghafarta angin kedah ngampura Gusti li abdi jika memaksa Nabi Adam ke Allah Muhammad tinggalin lah kita tafsir Az-Zurul Mansur dina jilid ka awal kaca 142 juz awal tafsir Ad-Durul Mansur di Tafsiril Maksur juz awal kaca 142 mending percaya we teu becus ngajina ge kitu ngeus insya Allah wangkit nafsiran fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin nuju jurahkeun eta mufasir para sepuh sadaya Nabi Adam mamawa Nabi Muhammad hayang diampura ku Allah maksa kalau terus Gusti Allah berfirman ka Nabi Adam naha inta naha anjeun nyaho jenengan Muhammad diwalarku Nabi Adam wungkul Gusti nu maha suci nu uninya di mana anjeun nyahona Gusti wangkit abdi tos midamel dosa ati kantos tanggah ningali tihang ares memeh dilungsurkeun ka dunia ieu aya dua jenengan hiji jenengan Gusti nu maha suci dua jenengan Muhammad eta jenengan Muhammad teh moal pati-pati disandingkeun direndengkeun jeung dengan Gusti lamun jenengan eta lain jenengan nu dimuliakeun ku Gusti saur Gusti Allah kan Nabi Adam juga diriwayatkan ku Imam Tabrani Adam Muhammad teh anak incu maneh turunan maneh nu jadi kakasih kami nu bakal jadi nabi jeung rasul terakhir panutup sadaya rasul Masya Allah si goreng jenengan nabi matos aya di aras Masya Allah mantak kunaon nembe saur ajengan ngadoa di mimitian kusol sholawat asina jenengan Nabi Muhammad sallallahu jenengan Allah jenengan Kangjeng Nabi ditutup doaku jenengan Allah jenengan Nabi Masya Allah ya karim jadi Nabi Adam dan ningali sumuhun karena tiang aras dua jenengan hiji jenengan Allahu Jalla Jalaluh sebagai Al-Khaliq dua jenengan Muhammad jenengan makhluk nupang utama-utamana makhluk pang gagah-gagahna makhluk pang nasagalana we makhluk nu jenengan Muhammad mah cacat memeh dijieun geus aya ngaranna di ares ieu kakarak bicara nami encan nur encan dat encan sifat encan apa tak maulid kabagi dua aya maulid wati aya maulid hakiki tadi banteman tika ini kan beres abdi mauludan tanggal terakhir kuring bakal tablik akbar mulu di Banten 15 Januari karena di Banten hampir sade-sade aya arba'in maulid kudu 40 kali peringatan maulid bari nu hadir tara kurang ti 2.000 anggarnya 80 juta kalau huru biaya mantak mau balik kori mah untung di Banten kuring sabulan lebih di Banten alhamdulillah kabeli mobil coba lamun pidato di Ciamis di Tasik gagal kurang dia majikan unya isbalana lana ya habibana ayo peta sedekah mulut perecet 50.000 si goblok
saya teh salat can puguh jeung ilmuna, ngaji can puguh maca Quran jeung ilmuna, ibadah gote santri lain ajengan lain sakalian sedekah mulut mulut perecet saya nu diandalkeun ku sia di akhirat goblok. Aing mana tanya deh ke orang diri pun di bahasa kasar. Haroyong engke di alamas ulah maka ngomong surga neraka. Di alamasar deh anu di maukup dia di lapang nu legana luar biasa. Kersa upami di alamasar dikempelkeun jeung Megawati. Bade di alamasar sareng Pak Jokowi sareng. Kersa jeung Pak Prabowo di alamasar disarengkeun. Kersa jeung Inul Daratista. Kersa jeung Nirgita Marjani. Hayang jeung saha si lain? Banyak jeung Rasul. Bila kadar mulu dan ngahadiran nyatu sih. Ngorbankeun tenaga unggul. Cukup bere nyatu. Juga nuhnya isfalana. Juga nuhnya gablok wae. Sok naon arahin urang sok aya. Nu jadi andalan urang naon aya? Make gaya isfalana juga. Hari gitu Rasul ka urang heula, atuh kana tinjuna heula Rasul mah ka sahabat heula. Urang teh nomor sabaraha? Teu ka katuruan teh moal. Buktina kana mulut dari hararese. Imam Allah, sedekah mulut ya dina muludan ngaramekeun mulut mere caus sikat goblok. Oto we para adab na muludan. Ai berkat sagede nasi kotak si goblok. Masya Allah. Kuring nyarios kieu teh Pak. Ya punten, kira-kira mun eueuh nabi jadi moal urang jelema. Paling jadi buruy. Bangkong. Sama kebutan. Moal apal ka pangeran parolah manusia geus aya ti Nabi Adam nepi ka Nabi Isa. Pan ti Nabi Isa ka dieuna mah pan zaman fatrah, zaman jahiliyah. Boa-boa Nabi teh diutus mah sanajan manusia aya, ya ala hasabi dhahir lain ala hasabi haqiqah. Boa cek dhahir mah urang mun eueuh Nabi diutus ka dunia jahiliyah kabeh sadunya. Moal apalin pangeran. Aya Rajaban moal mun Nabi lahir ka dunia, teu lahir. Aya Muharraman moal. Aya PHBI moal, aya Jumatan moal, aya Idul Fitri moal, aya Idul Adha. Mun Nabi teu lahir ka dunia aya moal Idul Adha Idul Fitri. Kunaon kena ngamulyakeun kelahiran saya teh karoret teh kudu cabokan saben-saben. Bapak ini hese kena muludan. Mun kitu pabitahan muludan teh. Muludan teh butuh dari loba cinta ka Rasul. Buktikan sugane di akhir si eta bungaheun ku aing lahir cek Rasul bari komo dieusian ku shalawat ku tausiah sidekahna ge nyaan bungaheun Rasul teh sugane saya teh kageroan pangbucitna ge. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Ieu mah ka Habib teu deukeut katurunanna teu deukeut ibadah gote teh butut maca Quran teu balik teu puguh wakop teu puguh sifat huruf si teh salat ingat kena handphone keur salat ge ingat ka dieu ka ditu ingat kena Bang Emo keur ibadah geus teh atuh beuteureuh dina ibadah nu kitu gara roreng atuh dina sedekah karena mengagungkeun Rasul atuh sing nyatan lah karoreng. Amin ya robbal alamin. Al-madad ya Rasulullah sadayana al-madad. Ayo mangan kantosan. Al-madad ya Rasulullah madad 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 ya Rasulullah al-madad 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 ya Rasulullah. Terus mulai gerimisnya teraskeun ulah bangke lah ada kuliah analitik di dieu mah di Banten apa di Banten Masya Allah muludan namina parcel lain mun teu nyieun parcel 4.000 lain muludan tukang ngaji, tukang parhaba, tukang imaman, tukang adat RT RW kabeh lain saukur berkat keur barang akan duit kabeh meuli mercon wae dina muludan 1 jutaan batur. Mercon cenah.
diangkat ketua dijin panitia gimana tatalangke entak kuring babungan dikirisi kayak keneh mangaju hali sareng keluarga muga-muga teras-teras amin kama mun sakalian peringatan mulut masang obor di handap lebih kaluhur yes kabeh mereka baju bodas cinta ke Rasul nyaah yang aku ku Rasul mereka baju bodas hanya muludan baju beureum bloon semua ngatur iya saya kayak tidak ngaji wae sunah make bodas bloon panjang itu cerita kita panjang sebenarnya geus urang simpulkeun pada hujan sareng aya deui nami tupang seurna nami bari sararae diwal ti Kangjeng Nabi malah namina geus aya memeh mantena diciptakeun ka alam dunya ku hebat-hebatna mantena sehingga saha jalma anu ceurik abayang kana hebatna kasetna bageurna Kangjeng Nabi komo deui ka Allah ngadamel eta Kangjeng Nabi amin ya rabbal salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah li ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wa nirma wa min hamil wa min humma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Kita sambung pada kesempatan yang lain karena memang perjanjiannya jam 11 akan turun hujan. Jam 11 itu pasti hujan. Sudah segera bubar orang nyarat heula. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Sallu ala nabi.